Kade diharap aya Pak Alit di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Oh, alah. Ayahku kena ayang patokan begitu dah. Oh. Oh, kandengan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kandengan. Tah, nu macak ulah buka pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg deuleuan aya. Alah. Tapi ayah papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh. Kata-kata sinen sorana ngeuna atuh. Geura sakali deui. Gumelar di pawenangan. Tak gini heueuh. Ulah rikman. Gadah nyieun kasayan di dunia urang barang Cekek wae ku aing sinen gitu.
Nah tadi kuma kata-kata Nabil gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyian keawonan nyiniran ke aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh. Sia naonan teh muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli di meeting ngigel pongawa nepi ka satria nepi ka ngigel dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh menang lain teu meunang blegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon napa heula aya sound system eueuh membran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun
Aisinena hayang make nunung Aisinen hayang nu hade siapa tapi sorak gitu dah ya dengekeun ku sia jadi dalang badal sorakna ulah ngageblek kitu manya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we acuk anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sete beunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka di kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh out hahaha pati ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sisok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang Ra naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lancuk teh coba ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu geuring Gatot Kaca anjing nengkeun heula tuh oh sok tong ngambek goblok atuh sia teh
Aya dalang gede ambak. Atuh gede-gede ambak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Ya. Aya naon deui bakal Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabener mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan coba di Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah pocing gitu. Tobat. Aduh, tobat cing Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh, aduh. Hei, calalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon mun dirangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajat nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Mana minakan hajatnya? Apun teh da nembe dipanjer 2 juta abdi teh.
badai bantuin sesana. Dan ngawayang gitu tamat wayah mana nawi dipotong. Wah, panayakan wayah nawe, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tak urang. Duh. Ya aya bahan cilaka saya teh jadi. Wah, lapur atuh.